Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi Waalaikumsalam. sadayana, simkuring saparakanca bakal ngalanjutkeun deui presentasi nu kamari. Kumargi sateacana aya salah saurang anggota nu teu tiasa hadir. Henteu buang-buang waktos, hayu urang langsung ka acara. Pikeun em, pikeun ngajelaskeun materi ngeunaan amanat anu tiasa dicandak tina carpon anu parantos dianalisis. Pikeun ngajelaskeun ngeunaan pesan naon wae anu bisa urang candak tina carita ieu. Kamaria Sesa dipersilahkan. Hatur nuhun ka moderator anu parantos masihan waktu sareng tempat ka abdi. Sateuacan ngamimitian presentasi bagian abdi, simkuring hoyong nyuhunkeun hapunten sabab kamari teu tiasa hadir. Kumargi aya hiji hal. Ayeuna simkuring bade neruskeun bagian presentasi anu janten tugas simkuring. Hatur nuhun kana pangartosanana. Hayu urang langsung ngamimitian presentasina. Salajengna, abdi bade ngajelaskeun ngeunaan amanat anu tiasa dicandak tina sababaraha carita dina antologi ieu. Aya 5 amanat anu bade abdi pedarkeun. Anu kahiji nyaeta amanat tina carpon haturan agan nunung raja inten nu dibaca ku Renaldi, Atar jeung Firas nu dipisahkeun kana sababaraha kaca. Amanat tina bagian kahiji nyaeta dina carita ieu urang diajarkeun supaya ulah gampang percaya kana sangkaan atanapi omongan anu cantang tu kabeneranana. Urang oge kedah tiasa ngajaga komunikasi anu sae supaya henteu timbul salah paham. Salian tieta, carita ieu ngajarkeun pentingna sopan santun, kehadean, jeung henteu ngabohong ka batur. Ku kituna, urang kedah langkung ngati-ati dina narima informasi sareng dina nyarios ka batur, sangkan henteu nyababkeun salah paham atanapi ngarugikeun jalma sejen. Amanat tina bagian kadua nyaeta, dina carita ieu, urang diajarkeun pikeun ngahargaan sasama tanpa ningali darajat atanapi asal-usul kulawargana. Unggal jalma kedah dihargaan kalayan sarua. Salian ti eta, urang oge kedah rajin diajar sareng tetep usaha pikeun ngahontal cita-cita. Urang henteu kedah gampang kabawa ku rasa kagum atanapi kanyaah ka hiji jalma, sabab urang kedah tetep tiasa mikir sacara bijaksana. Janten, amanat anu tiasa dicandak nyaeta urang kedah ngahargaan batur sareng tetep fokus kana tujuan anu bade dihontal. Amanat tina bagian katilu nyaeta, dina carita ieu, urang diajarkan pikeun tiasa ngenal diri sorangan sareng ngarti kana kaayaan batur. Urang oge kedah tiasa ngadalikeun kahayang sareng parasaan, henteu ngan saukur nuturkeun emosi. Sateuacan ngalakukeun hiji hal, urang kedah mikirkeun heula akibatna. Hal ieu penting sangkan unggal kalakuan urang henteu ngarugikeun diri sorangan atanapi jalma sejen. Ku kituna, urang kedah tiasa ngendalikeun diri sareng mikir secara matang sateuacan nyandak kaputusan. Salajengna nyaeta amanat tina carita anu judulna Keris Pusaka. Dina carita ieu, urang diajarkeun pikeun ngajennan sareng ngamumule warisan budaya sareng sajarah ti karuhun. Warisan budaya mangrupikeun bagian tina sajarah anu kedah dijaga sareng dihargaan. Nanging orang oge henteu kedah gampang percaya kana hal-hal anu sifatna mistis tanpa mikir secara kritis. Urang kedah tiasa ngabedakeun antara ajen budaya sareng kepercayaan anu can tangtu kabeneranana. Salian ti eta, urang kedah ngahargaan pusaka sanes ngan ukur dumasar kana ajen bendana. Tapi, oge karena saajen sajarah sareng budaya anu aya di jerona. Anu terakhir, nyaeta amanat tina carita anu judulna Lagu di Simpang Jalan. Dina carita ieu, urang diajarkan pikeun miboga rasa welas asih sareng daek mantuan sasama. Utamina ka jalma anu keur aya dina kaayaan hese, sapertos budak leutik anu kapaksa ngamen di jalan. Salian ti eta, urang oge teu meunang gampang kapangaruhan ku batur. Urang kedah tiasa mikir secara objektif sareng henteu gampang ngahukum atanapi nyalahkeun batur ngan ukur dumasar kana sangkaan anu can tangtu leres. Ku kituna urang kedah miboga rasa paduli ka sasama. Tapi dina waktos anu sami kedah tetep bijaksana dina nangtoskeun hiji perkara. Janten, tina 5 amanat anu parantos dipedar,
Urang tiasa nyandak pelajaran yen urang kedah tiasa nghargaan sesama, mikir secara kritis, ngendalikan diri, ngajaga batur, sarang miboga rasa paduli ka batur. Sakitu anu tiasa ku abdi tepikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Atur nuhun ka Maria Sesa pikeun penjelasana. Urang ayeuna bakal ngadakan sesi tanya jawab ka Maria Sesa. Anu bade naros dipersilakan. Muhun ka Kaisa Patarosanana dipersilakan. Oke, hatur nuhun ka moderator. Jadi dina amanat lagu di simpang jalan kan urang diomat-omatan sangkan ulah gampang kapengaruhan ku batur jeung ulah main hakim sorangan. Nah, naon hubungan hal ieu jeung sikap paduli ka budak leutik nu ngamen di jalanan? Hatur nuhun. Atur nuhun kanggo patarosanana. Pikeun anu bade ngajawab ka Maria Sesa dipersilahkan. Abdi bade ngajawab pada pertanyaan ti Kayesa. Hubunganana nyaeta dina nyaring prasangka. Urang sering kapangaruhan ke omongan negatif batur, serta langsung main hakim sorangan, nyebut budak jalanan teh males atawa bangor. Padahal, amanat carpot ieu ngajarkeun urang sangkan teu gampang boga sangkaan goreng, sarta kudu tetep boga rasa ulas asih pikeun mantuan maranehna secara tulus. Atur nuhun ka Maria Sesa pikeun jawabanna. Atur nuhun oge ka sadaya anggota kelompok anu parantos ngalaksanakeun tugasna masing-masing dina malam ieu. Simkuring salaku moderator sareng anggota kelompok nyuhunkeun dihapunten bilih aya salah kecap jeung perbuatan. Mugi anu parantos dipidangkeun ku kelompok urang tiasa janten pangaweruh sareng mangpaat kanggo urang sadayana. Atur nuhun ka Bapak Cevi salaku guru pangajar basa Sunda anu parantos ngadungikeun presentasi kelompok urang ti awal dugi ka akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun sadayana.